Ceng ayo urut aya nih ada kopi eueuh anjing. Heeh, tuh neangan yang beli kopi ya ceng. Naon atuh? Naon ceng? Ieu jual naon atuh ceng? Neangan sopan. Tah, mana boga ide gini eta di mana mana? Iya kapir tadi ngalewat. Punten cenah. Oh, anjing anjing. Di mah maneh sugan aya atuh. Ayo atuh. Jangan di urang teh mah nya. Kayak orang neangan di mana di dia. Kan dijual teh nih. Cih. Gampang ya mah euy. Anjir ieu geuning waduh. Anjing berat ieu mah. Ih, pas pisan karung anjing. Jadi dieu euy. Ah, ini bukan karungan ieu anjing as aceng mah. Ieu na teh bunga heunjingan ieu. Lantaran berat ieu mah ieu. Lumayan euy. Ini penangan dina anjing hiji deui. Lumayan euy ah. Lumayan gini, berat pisan euy. Lumayan berat aceng mah coba juga lah. Berat kilo euy. Wah. Sarua. Cacing saya. Coba kan. Ayan, loba euy. Cacing. Anjing loba kita aing cacing tah kilo mah teu. Ih, berat ieu mah. Aya lah, genep kilo mah ieu. Ih, cacing teh. Mana cacing teh euy. Lakuan nih. Cing moal masak pinung cing euy. Dino wae aya genep kilo Aing mah. Cing cing. Cikan cikan cing ningali cing. Oh, ban wae teu kabel anjing. Botol-botol loba tuh. Mun di kilo mah genep kiloan. Cok. Cok cing ningali urang. Anjing berat ieu mah gua naon ieu. Aisyah naon ieu. Cing empuk. Atuh naon Aisyah nu dirasa ngagubuk jumpleknya. Pancek maneh oge nu aya anu berat. Maneh. Ah anjing. Berat oke mah bisa dijual nu kieu mah koplo.